Di Muzdalifah Kangjeng Nabi nanggi bangke embe. Cik Kangjeng Nabi wahai para sahabat itu naon? Bangke tuan. Bangke sa bangke embe. Kunaon eta dipicieun? Kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah. Cik Kangjeng Nabi Allah leuwih jarijieun. Dalam dunia batan nu boga bangke kana bangkena. Andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikin seteguk-teguk acan ka kafir. Nu batak dibikin ka kafir lantaran dunia ina kajenjang hina. Eta bahasa kan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia. Ulah hayang. Ieu mapan kontrak politik. Kontrak politik. Kontrak politik, kontrak aduh dilenyitkan sorban demi dunia, demi kedudukan, demi demikian. Nah wayahna bersiha ulah cinta dunia. Kangjeng Nabi manggil ki Bilal adan. Ki Bilal langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu Ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul, nu keur ngaput, nu keur cicing di imah, nu keur dahar kabeh stop. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tilok aya di lagam-lagam baheula mah lempeng cara di Maroko. Di Maroko lah lempeng aja. Nya mah teu nyawa nya tilok hudang subuh. Atau lamun ditanya emang ye. Kula dongeng di Maroko adzan lempeng nya kieu we emang naon? Ya teu ngadenge. Ya Allah, ya Rabbi. Sakitu mongpongan ka hotel, mongpongan siang arti mongpongan. Mongpongan. Teu ngadenge nya mah. Emang Mang Haji hudangna jam sabaraha? Henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan. Ya Allah. Kaing diajakna. Teu ngadenge adzan acan. Ketika aya angin teh aya angin tas dahar teh aya angin. War. Haji nyaho. Emang aya angin? Angin gede campur hujan. Jih. Kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekena. Eueuh bae nu nyaho eueuh. Angin campur hujan teh ya. Azan teh ya. Ih, tah si jelema. Tah. Terus sampaikan ka hayya 'alas shalah. Beres salat, pas salat jelema kan geus daratang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus. Cek Kangjeng Nabi Bilal diuk. Sora maneh keur ieu kos kitu teh henteu. Henteu cenah Tuhan. Ari kenceng mah kencengan henteu kitu. Eta dipake naon kos? Teu make naon. Kenceng sorangan, lain sora maneh. Sora Allah. Bilal kieu bae. Sora Allah kumaha sih maksudna? Ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih. Sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon? Kadenge kira-kira 600 kilometer. Ti dieu ka Serang. 60 kilometer ti dieu ka Serang, 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kangjeng Nabi. Kadenge sora maneh. Kok bisa gitu sih Tuhan ceki Bilal teh? Suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih
kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar cah Haji Pendi azan Allahu akbar Allahu akbar Allah aya agama aya ngan eta sorana kitu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu teu boga duit eta azan asyhadu an la ilaha illallah keur ngarokok ge goblok teh azan saha tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والله أعلم بمرادي ونزل lan turunkeun lamada samang-samangsa ngajak ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anasa ing manusia ila ghazwati tabukin maring perang tabuk wa kanu lan ana nas kabeh pi usratin iku tetep ing dalem susah susah syiddati harin lan sangat panas syaqqa alaihim maka abot ya kita ingat senas dan turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu Allah alam bimradihi eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabamalakum utawi apa suwiji-wiji ku tetep kadue sira kabeh idza qila tatkala den ucapakeun lakum kadue sira kabeh apa lapad infiru fi sabilillah marintar sira kabeh ing dalam arah ngaluhurkeun agama Allah saqaltum hale ngarasa abot sira kabeh bidgomi taifil asih kalawan dan ilgomkeun taning dalam asalafil musallasati dalam kang den cecek telu watila bihamzatil waslilan ngarik hamzah wasal ayat tabatum mobil tumadil jihad tegese telat sira kabeh lan bosen sira kabeh saking perang ilal ardi maring bumi wal qudi fiha lan dodok ing dalam ardi wal istifham li taubih ral ta istifham iku maedakeun kade ngomong meleh araditu manatara ridho sira kabeh saruka sira kabeh bil hayati dunya kalawan kauripan dunia wal lazatiha lan saking kaenakan dunia minal akhirat gegenten saking akhirat badalin aina tegese gegenten kesenangan akhirat fama mata'ul hayati dunya maka orangna utawi benda-benda kauripan dunia fi jambi mata'il akhirah ing dalem berbandingan kauripan akhirat illa qalil angin Gusti kakilun tegese ieu illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا
wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu a'lamu bimuradillah. Lam oranana tanfil melintar siraka bibir gomi la kalawan dan idgomkeun la fi nunniin asyadiyah ing dalam nun in asyadiyah il maudhi'aini dalam panggonan loro illa lamun oranana tanfilu mintar siraka be takhruju tegese maratu siraka be ma'an nabi sumertane kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad kadue perang azibukum maka bakal nyiksa ya Allah ing sira kabeh azaban alima ing siksa kang sangat lar muliman tegese kang ngalarakeun wa yastabillah ngamriangkeun ya Allah qauman wa rakum ing kaum kang salian sira kabeh yati bihim tegese kan ya Allah bihim kalawan kaum badalaku gegenten sira kabeh wala tadurruhu lan orang amadaratkeun sira kabeh ing Allah ya Allah wan nabiyya tegese ing Allah lan ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidin suwiji bitar kita suhi kalawan ninggal nulungi ing Nabi fa innallaha nasirun maka satuna Allah iku kang nulungi dinahu ing agamane Allah wallahu ala kulli syai'in qadir Allah ing atas saban-saban suwiji iku kang maha kawasa miru nasruddin wa nabi iku tetep setelah saking syaitan nulungi agama Allah lan nabine Allah diturunkeun ayat ieu ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak ke para sahabat untuk melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk teh di bulan Rajab bisanati tasi'ah tahun 9 Hijriah ba'da ruju'ihi min at-Taif setelah pulang Kangjeng di Taif. Kuari dibuka di Mekah Taif. Namun ente kuari ke Mekah bisa nyaba ke Taif. Tapi nyewa mobil sorangan. Kau mau umroh mah, orang umroh bisa ke Taif, bisa ke Asfan. 100 km di Mekah ke Aspan kurang lebih aya sumurna diabadikeun tangkal korbana di 1400 tahun masih hirup kene Masya Allah tapi dikunci orang melapor ke juru kunci cairna anu mukjizat Kangjeng saat eta datang kadinya cai ditutupan pan ku Abu Jahal panjang dongengna Kangjeng Nabi langsung petik titah mawa bibit korma cai muncar ju melakeun korma harita dipelak harita gede harita kembangan harita buahan atuh Abu Jahal ge kaget pan Muhammad sihirna hebat amatnya saat lalapar panas cai araya ya Allah ya Rabbi tangkal korma jadi urang mah melak angel kajadi geus jadi kumbe deh embe tatangga deh aduh kata tangga greget nama suku embe da dipencit ku urang kerasa sia embe mah teu boga pikiran teu boga akal teu boga naon jadi korban bete embe melak deui henteu ku embe mah metetet sakalina aya buahan ngan 3 buahna ribut pemajikan salaki jeung anak perebut buah teu berkah tangaranna kos kitu Kangjeng Nabi mah harita dipelak harita jadi harita kembangan buah diarala ya Allah ya Rabbi iyalah ya Uspan aya keneh urang ka Uspan bisa nyewa bus atau mobil caina
ngalah inum jadi obat. Kangjeng Nabi nyarita cai uspan lain sakadar jang pepelakat tapi bisa syifaun min kulli dai. Tabuk makanun ala tarfi Syam bainahu wa bainal Madinah 14 marhalah. Kercarita samarhalah bae 2 pos kercarita dilempengkeun baheulanan layu mah 100 kilo. Iya 14 marhalah berarti 14 kali 100 berapa? 1400 ya. Bodoh-bodoh teuing geus simuna. Jadi jauh Gusti Allah lagu orang tidik ke Surabaya ge 800 900 dah Mekah Madinah 444 taruhlah 500 dilempengkeun ieu mah 1400 jauh Tabuk sasakalana nama utusan Kangjeng Nabi diutus dibunuh ya otomatis kadenge ku Kangjeng Nabi bahwa raja Tabuk gubernur Tabuk ngumpulkan jelema untuk nyerang Madinah maka Kangjeng Nabi langsung pidato para sahabat siap untuk nyerang Tabuk karumpul jelema 30.000 sahabat saat eta 30.000 lain lalaga diajak perang untuk menundukkan Tabuk wa kanu fi usratin wasyiddati haringan saat eta jelema teh keur sararusak perekonomianan panas anu luar biasa kabeneran musim panas eta kapan korma mejeuna panen saat-saat seperti eta ekonomi keur mejeuna susah korma kacang mejeuna panen menghadapi panen wadas anu luar biasa Kangjeng ngajak perang bayangkeun urang bayangkeun ya Allah ya Rabb tapi Kangjeng Nabi terus ajakan lana siap perang serang Tabuk tundukan sampai membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyaqqa alaihim enggan peperangan teh terhadap para sahabat teh masyarakat teh aya embung perang teh lantaran situasina teu mendukung tapi Kangjeng Nabi mah perintah Allah lain ku nafsuna dek nyoba ka para sahabat datang ka mana kayakinanana berat ka dunia apa berat ka agama Masya Allah urang ge dicoba terus we beratan ka agama apa beratan ka dunia hayos ya komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah berat ka dunia apa berat ka agama didinya perang na jadi kiai gelok wes etik wassalam jadi kiaina ditutup buku sigotakan coret daftar kakiaianana ya Allah inggis urang Masya Allah Kangjeng Nabi teh terus ngibarkeun bendera perang siap tempur Tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah Masya Allah dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin
10.000 onta. Lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000. Pangitukeun cepat. Cepat, ai bener siap pedagang. 200 naon? Angel aing boga anak buah bos ge. Geus coret ku aing lah. 10.000 onta kali 20 juta. Hiji kali 2 bae kita becus sabudak. Paingan teh jauh teh maju-maju dagang. Eta baheula ieu lah pantes lamun Sayyidina Utsman ti heula ka sorgana tah pajaza asyarata alafin ya Allah. Di samping onta 10.000 anfaqu alaiha asyarata alafi dinar. 10.000 dinar. Sadinar 4 gram emas. Sagram keur carita dilempengkeun 500.000. Sedangkeun 10.000 dinar. Sadinarna 4 gram, sagramna 500.000 kalikeun. 500. Coret ku aing sia. Minggu hareup geus teu kudu ngaji sia. Masya Allah. Kalkulator otak pasang. Wih, pohara jasa Sayyidina Utsman. Ghairul ibil wal khail, selain daripada onta jeung kuda seperti eta. Masya Allah. Pohara. Tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa ghair zat wa ma yata'aluku zat. Ilah Sayyidina Utsman. Masya Allah. Teu aya sieun-sieun ngabiayaan liilai kalimatillah perang Sayyidina Utsman. Kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyana mah teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kangjeng Nabi paja abi jami malihi 4.000 dirham. Langsung diserahkeun ka Kangjeng Nabi kabeh hartana jang perang. Kabeh harta. Sampai ditanya ku Kangjeng Nabi, aya tersisa henteu Abu Bakar dina Sirah Nabawiyah? Aya. Sabaraha tersisa? Cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya teu kudu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, demi kepentingan agama. Bijami malihi. Allah karim. Wajah Umaru, datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Malihi, saparo harta dibikeun. Wabeh. Wajah Abdullah bin Auf bimi'ati ughiyah. Sayyidina Abbas dibalin kasir. Diceritakan dina kitab Nurul Yakin, dina kitab Siratun Nabawiyah masih berderet tokoh-tokoh sahabat mawa ka Kangjengna berikut kaum-kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun geulangna. Konang kitu ngaranna antingna, giwangna, suwengna, genggena dicoplokkeun pikeunnan ka Kangjeng Nabi jam perang. Pantes sahabat lalaki, sahabat awewe kasalarugana ti heula sahabat. Urang lamun inget kadinya ya Allah, ya Rabbi Gusti. Hararebat. Sunduk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kangjeng Nabi beserta pasukan 30.000, bahkan cek sakol 40.000. Penyerahan bendera aqadal alwiyah warayah dafa'al liwa'ahul a'zam li Abi Bakar. Bendera nu panggedena bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cekalkeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima. Ya Allah, Masya Allah. Rayatul Uzma li Zubair, bendera kedua dibikin ke Sayyidina Zubair ku Kangjeng Nabi. Cekal
bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera katilu Rayatul Aus Qabilah Aus li Usaid bin Hudair, pimpinan Qabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus, Usaid bin Hudair segera maju. Dipasrahan bendera ku Kanjeng Nabi, pegang bendera berkalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rayatul Khazraj dari Qabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Munzir. Dikeun benderana teh ya Allah ya Rabb. Wa dafa'an li kulli batnin minal ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah. Dibere dua aya liwa aya rayah. Setiap qabilah Ansor dibere, qabilah Arab belum menyertai peperangan rayah bere, termasuk liwa dibere, acungkeun dikibarkeun bendera berangkat menuju Tabuk. Masya Allah, karim pohar terdengar oleh gubernur Tabuk, bahaya gede ya Muhammad nyerang, boro-boro puluhan ribu sangkilang Muhammad sorangan bakal menang kajian kukumaha ge. Ditenangkeun Tabuk supaya ulah aya peperangan. Geus eleh ti heula kan berarti. Eleh ti heula. Neuleuh iring-iringan Kanjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nu panggedena dicekal ku Sina Abu Bakar Siddiq. Gimbir. Pemimpin Tabuk gimbir. Padahu Yohanna. Ayah seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kanjeng Nabi untuk memberikan hadiah baglah baydok. Maksudnya untuk memberikan solusi damai, jangan terjadi peperangan. Maka Kanjeng siap untuk damai, tetapi bayar upeti jizyah. Ketika tidak dilaksanakan, kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk. Maka siap tunduk untuk membayar upeti. Ya Allah ya Rabbi, iya turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum lepat isaqaltum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum sarua jeung ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisma'u sulaman tausilana wal mausul masilati fi quatil mustaq sarua jeung ya ayyuhal mu'minun malakum tasaqatum digomkeun tanah dina asalna tasaqatum bil musallasah. Ieu pagawean budak leutik ngaji tasrif. Budak leutik ngaji tasrif tah ieu kunaon jadi isaqaltum, asalna tasaqaltum. Asalna pisan mah tasaqaltum, dibuang tanu awalna tasaqaltum. Urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun, cadu mundur haram dampak. Salah tante aing ngomong. Cadu mundur haram. Haram. Arang ngamimitian urang Arab aku sukun. Maka setelah tasaqaltum disukunkeun takna atuh KBG ngomong bahasa-bahasa Arab. Aduh, bahasa nu ngomong bahasana kinayah ulah dimimitian ku sukun atuh kami mah. Tarik hamzah wasol tek isaqal
idghamkeun itsaqaltum mantap malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum wahai para mukminun malakum kunaon maraneh kabeh ngarasa berat ngarasa embung ngarasa males ngarasa enggan tina perang ketika idza qila lakum infiru fisabilillah di mana diseru ku bahasa infiru fisabilillah hai berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah kunaon haju cara ricing bae ilal ardi ngeunah-ngeunah cicing di lembur bae di imah sorangan tah dicarekan ku Gusti Allah ai salat kita kusaha ku Gusti Allah puasa kita kusaha ku Gusti Allah zakat kita kusaha kita ku Gusti Allah mane darek siap ai perang kita kusaha kita ku Gusti Allah kok lambat sih lamun dititah perang mah dengar omong sahabat jauh caknya bersiko tinggi loba anu balik ngaran sedangkan waduh pamajikan bahenol orang Arab ge biasa nyebut bahenol nya emang orang mana pamajikan sia Subang wah iya orang Arab buka buas pamajikan Subang anyar keneh sakena masih keneh ngejepret dipakena bahas aku bahas karet embung perang ya embung perang iya horeng baheula teh kos kitu daekan cicing di imah gede bang baheula mah perang kuari mah kita ngaji idza qila lakum infiru fi sabilillah di mana diseru dititah kunaon atuh maraneh kabeh lain ngararaji ngaluhurkeun agama Allah berangkat sabilillah ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah kok maneh make embung kene bae berat kunaon emang warung nu nungguan warung ruko nu nungguan masyaallah kari balik ilal ardi manehna ngeuneunahan di imah bae engke bae nanyakeun ngan utas ngaji bener jadi pengen dibalik ngaji atuh jadi jelema mah ngabahas naon akur lah jeung batur henteu nu dibahas naon aya nu dibahas mah naon nyaho sakola kitu sakoltum tolol dasar gaji aja lawan culang cileuk heran teu khusyuk jasa awakna mah di majlis hatena mah atuh di karung Allah nah iya lamun urang ge ditanya malakum idza qila lakum firu fisabilillah itaqatum kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak muludan ngagungkeun agama Allah ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi kok berateun amat sih lah ya kitu-kitu keneh cak cenah teh muludan nah ieu kunaon maneh diajak ngaji urang ngaji ku di sekitar muludan rajaban eta ban hayu berat cak cenah teh emang kunaon sih teu daek gaji majikan kunaon teu bisa ditanya puyang aing emang kunaon teu bisa ditanya gagu ngadadak aing mengaji babanda baru cak cenah teh kudu mawa bekal beude ngaji teh emang atuh asal 3 minggu bon masyaallah isi pemajikan apa juri cing kos kieu kadang ku pamajikan atuh dasarna ribut batur ngaji nya mah ribut ieu mah aya teh jelema nu kos kitu bisa kal tuh berat masyaallah kan ilal ardi wa quli fiha maksudna isi pamteli taubeh ieu teh dijejel ku Gusti Allah tolol amat boloon amat maneh teh idza qila lakum munfiru di mana-mana diseru dititah
kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh mana emang ngarasa berat nanahonan ja perang ayo wakayat teu paeh mah waka can paeh mancan bae di imah bae ge aya can paeh mah teu bae ulaku gara-gara perang sieun ka paeh janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae janu perang ge waya salamet bae tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah. Nah, iya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah aranjeun kabeh sararuka ku hahirupan dunia jeung kasenangan dunia ganti ti akhirat. Anu pama mataul hayati dunya fi jambi matain akhirah ma illa qalil teu aya kahirupan dunia kasenangan dunia mah dibandingkeun jeung kasenangan akhirat mah angin hanya sabakatul hiber mataul qalil illa qalil hakir senang pang senangna pang kayana di Indonesia Pak Harto almarhum Ibu Tin dek meuli naon nyana kapal kabeuli duita triliunan menjabat di Indonesia sabaraha periode sampai ke replita 1, 2, 3, 4 sampai 5 wah geus teu kawadahan tarolah nyana umurna 80 sekian senang nyana ka mamana bae dikawal dek dahar kudu aya tim kedokteran heula besi aya racun dan lain sebagainya tuh. Ente pernah nyana cerita macet di Doyong teu pernah. Ente pernah nyana cerita di Karawang macet teu pernah nyana teu pernah di Bekasi macet, urang mah di Tomang macet. Urang dah dongengna anu Karawang ka dieu macet dongengna teh. Ya Allah, ku ari mati Serang kae ka dieu macet. Pak Harto teu pernah nyaritakeun macet teu pernah. Kabeh titah nyalingkirnya nguing dot nguing dot kaget urang lamun keur di tol anu kos kitu nguing di Jakarta eta kadengena kan ku urang padahal awas tembak siapa aing awas tembak siapa aing eta kadengena ku urang nguing dot kok kadenge ku ceuli mah kos kitu pada awas siapa dan orang dikawal pan dan orang memang Haji Pendi pernah dikawal teu pernah saha polisi rek ngawalnya yang ngawal kudu mayar ai nyana bayareun pernah tapi jeung kula pernah nyana jeung kula ka Cipanas ka ditu hayang gegeraan menuju waktu pernah minta polisi berat ayo bener make polisi pengawal daun ngaranna naon cepat ngaranna naon teu nyahoeun di ngaranna ge ya Allah watu dikawal ku polisi watu puncak karena ge seot kudupan nuturkeun polisi urang datangna ka Cipanas teu bisa ditanya mabok aing lain mabok lalagan uger dikawal ku dikawalna ai jelema lembur mah tuh kitu mantak urat pi menterian acan dong kono presiden mabok dikawal maboknya ulah cakna kiai ulah deui cakna dunia muter cakna kan ieu mah ada tungguan kan ku jelema di Cipanas ya otomatis make patwal urang eta kos kitu bung ulah deui kiai lamun deuk make patwal kiai bae kitu ku ari geus ngomong bae kula mangke newa angkot bae sakeun puyang ge emang kumaha urat jelema mah kumaha urat nah araditum bil hayati dunya apakah maneh saruka sarenang ku kahirupan dunia gaganti ti kahirupan akhirat sabaraha tahun senang di alam dunia 10 20 50 100 tahun sugih kaayaanana fasilitas pendukung hayang naon aya kendaraan lain kendaraan ecek-ecek ti mimiti baby band Lexus datang ka mobil urang teu nyaho ngaranna
naon cari siapa sadar yang diberi nyawa gue jual nyawa ayam mobil Rolls Royce kosku mah tuh nanyakan dia bepan capek aing aju nanyakan harga nak nges kulu sia ima siapa majikan sia incu sia dijual kabeh pakai beli Rolls Royce encan kabeli sia ambo cenah kieu nges ulah ambo tah ieu batur makan ku sekarang itu mobil teh bae masyaallah karim hotel nu mana bae kabeli ku manehanana wanita nu mana bae kabeli ku maneh dahar isuk-isuk di Paris sore di Inggris masyaallah ka Prancis paeh nya di urang loba nu sarapan ka Singapura dahar balik ka urang lain saeutik urang Indonesia da urang Indonesia lain ti urang mah ka Kelapa Gading bae ka BSD bae geus babanggaan urang mah teh asa aing batur mata nyarap teh nyarap ka Singapura mandi ngising beres balik ke Indonesia emang teu saeutik kitu orang Indonesia kos gitu eta nu make duit urang ya emang aing teh nyaho ini sacenah saya sebutan rahasia dong kiai nu mantak nyaho kaajak bertuh sia suuzon ka aing tah iya nu balanja ka Singapura nu gambar aja balanja ka Paris nu balanja ka Holland nyaho si Holland tuh Nederland mana tuh hayo Nederland nah iya belaraja belok kiri eta Masya Allah senang ingat ka pangeran henteu teh saeutik pejabat bukan rahasia saeutik dong mas saeutik ketika manehanana kunjungan ketika manehanana berangkat komo keliling dunia tugas negara cacak di urang ka unggal kabupaten nyana ketika diajak sholat yuk urang sholat lah sholat mangke deui bae tugas urang bae heulangan teu saeutik pejabat nu model kos kitu deuk kumaha coba dituturkeunana ieu mah keur carita nyana leuwih suka hayati dunya araditum bil hayati dunya komo diajak perang diajak ngaji bae pejabat tuh bidaikeun diajak ngaji coba kuar ieu nu loba ieu coba ieu eselon 7 mana coba nangtung emang aya atuh siapa nu matak daek susah kadeuleu ku aing beungeutna mengkerut kabeh ye atuh coba anu sararugi daekeun cicik di majelis embung daek ngaji jauh di mobil embung ngahiji jeung urang kadenge geus kunyana kajeun geus kajeun pajar aing teh nyaho aing aya deres teh daek ngaji keneh deres masalah ngan ieu mah keur carita urang makan ngahiji kan nyana mah embung ngahiji jeung urang beusi kotor bajuna komo ngahiji jeung nyana kagesek atuh kotor atuh kambe pan singkurucun pan segala rupa urang mah masa kalida make parfum nang meuli di mingguan teh ngahutang 500 hangit lain bau lain seungit ai pan pejabat bau sat seungit kan ka ambeun lagi ieu mah kita tadi ge kula henteu ngambeun seungit ja komo nyileuk ka dina mantak tilok atuh ya Allah nah araditum bil hayati dunia apakah kamu marane kabeh senang suka dengan kehidupan dunia nu sejenak waladati ajeun kalimatan sakedeung 10 tahun 100 tahun andai kata sampai 100 tahun bandingkeun jeung akhirat abadal abidin wa amadal amidin surga anu kesenanganana ese caritakeun lamun carita gedung istana lain batu Cisoka urang ngabangun batu Cisoka kahujanan jadi taneuh deui baheula kuari mah tuluy parah henteu aya nu kitu anu henteu kicek urang Cisoka bu aing ge jualan batu atuh bongana beureum na make beureum tuh beureum naon aja baheula mah di Cilongok kan nyarinan batu baheula orang Cilongok teh sarua dibantingkeun bae ge dibantingkeun tilok peupeus orang Cilongok mau nyeun batu jarago orang Cilongok ah cenah kiai ye keur leutik kula ieu nyarinan batu di dieu teh bantingkeun ka hulu anakna tilok nanaon aing ka handap sarua ajur
iya urang kuari demi kehidupan dunia hayang jadi penggede wah ngaluarkeun sabaraha ratus juta miliar triliun demi kehidupan dunia dek ngangkat barang nyokot barang nyogok raditum bil hayatid dunya di akhirat bakal kumaha demi kehidupan dunia jenteuing ngeridit ke padahal dilarang ku Gusti Allah geura paeh sia kerasa ulah ke di akhirat di jero kuburan digencet sia demi kehidupan dunia uang bank jelema daek nyokot duit bank duit pelembungan kuari geus merajalela jadi umul balwa buah behan kuari sakedeung deui paeh sia usaha make duit bank meuli mobil meuli nanan lain sebagainya isuk pageto bakal ditanya ku aing diriba cak Gusti Allah melalui Al-Qur'anul Karim Rasul aing geus kajelaskeun sahabat Rasul geus kajelaskeun para wali-wali Allah geus kajelaskeun teu ngadenge ceuli sia dengdek sia dikucuran ku timah ya timah lagi menang di neraka jahanam tamat teu sabiraha korocek hayo rasakeun sia ayo teu ngadenge sia kuari sasenangan sia ayo demi usaha bank demi kendaraan kredit demi rumah kredit demi jabatan uang demi araditum bil hayatid pohonya minal akhir digantian kesenangan akhirat anu sakitu mewahna istimewa jeung hebatna digantian ku kesenangan sejenak karumpak aturan agama naudzubillah bidzalik araditum bil hayatid dunya minal akhir fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil aja kesenangan dunia banda-banda dunia komo urang teu gablek naon boga motor geus sampurna cat lagi make udah terbang iya tuh orang Jepang ge bingung ieu buatan saha caknya motor ieu caknya na ayu motor nama potongan Jepang tapi cat kuda terbang ya caknya daya geus teu aku keur mah urang susah boga angkot hiji-hiji lagi betus malulu haju urang teu salat haju urang make duit kredit make duit bank dan lain sebagainya rugi ai eta mah pejabat make riba ge nyogok ge senang-senang atuh di dunia sanajan di akhirat angka disiksa. Iya kiai nu kabere kiai nu kabere lain pudoli bae kabeh duit pajak coba direnung dunungan atuh sia kunaon beuki duit pamarentah mah tajangin jalan gorong-gorong kantor hek laksanakeun ulah di dahar aya kiai dibere ku bupati BHS babanggaan wow ngapung ka luhur ya Allah ya Rabbi aya nu teu dibere BHS padahal mah disalametkeun ku Gusti Allah ngancem ka bupati belum tahu dia siapa saya padahal disalametkeun ku Gusti Allah eta teh hakikatna mah teu dibere BHS teu dibere tamer teh ya Allah ya Rabbi endahan ngancem ka bupati Masya Allah aya nyebutkeun bupati pelit tilok bere ka aing mah salamet sia teu dibere teh salamet Masya Allah karim tah deuk ka Allah ulah coba-coba beuteung ieu sian ku duit ti pamarentah cobaan coba hudang ti penting mun teu puyang sia dia cenah kula mah teu ngada duit pamarentah ge puyang bae atuh sia bari dagorkeun kuduna emang hulu sia mah hulu lain hulu ibadah meureun geus isuk mah ku aing diadukeun jeung tihang iya ulah coba-coba mun hayang wauh ka Allah jelema anu can wauh ka dunia pasti ngagugulung dunia lamun geus wauh ka dunia ngajauhan ti dunia sebab dunia teh orai dibelit sia ku orai bahaya kunaon haju urang cinta dunia araditum bil hayatid dunya minal akhirah
apakah ridho saruka sararna ngaranjen kabeku kahirupan dunia sehingga diajak berjuang embung diajak berjuang tembung berat luar biasa malas telat lambat aya datang nama ke tempat perangan batur geus baris kakarak datang percis kos kaji batur geus darariuk di majelis di luar kabeh geus mulai setar karak nyana torojol we datang lambat biasa lambat eta teh bensinna kajen kukumaha ge aya pamere tah ti pamarentah peureum sakalina datang peureum araditum bil hayati dunya minal akhirah atuh maneh suka amat resep amat kana kahirupan dunia diojol tina kahirupan akhirat padahal mah kahirupan akhirat anu luar biasa indahna kahirupan akhirat senangna kahirupan akhirat teu sakitu puarana kok kuari diojol ku kahirupan dunia nu sajenna rugi amat fama mataul hayati dunya fi jabbi bata'il akhirah illa gal Allah ya nu ngomongna Allah kanjeng Nabi lempang Mina endek ti Mina deuk ka Arfah tah di dieu ngaliwatan naon Mina deuk ka Arfah baheula mah kanjeng Nabi kan ti Mina ka Arfah urang mah ti Arfah deuk ka Mina ngaliwatan naon Muzdalifah direk ngajawab poho nyenang lagi we kayak liwat mananya kayak liwat mana ulah be liwat Rajeg deh abong-abong ami tohana teh di Rajeg di Muzdalifah kanjeng Nabi nanggi bangke embe kanjeng Nabi wahai para sahabat itu naon bangke tuan bangke sa bangke embe kunaon eta dipicieun kuno bogana atuh nu bogana geus teu butuheun jarijieun atuh ka bangke embe mah cik kanjeng Nabi Allah leuwih jarijieun geula dunya batan nu boga bangke kana bangkena andai kata dunia mulia menurut Allah mal dibikeun seteguk-teguk acan ka kafir nu batak dibikeun ka kafir lantaran dunia ina kajeun jang hina eta bahasakan lain lalagaan berarti kan urang ulah resep kana dunia ulah hayang ieu mapan kontrak politik kontrak aduh dileungitkeun sorban demi dunia demi kedudukan demi demikian nah ulah cinta dunia kanjeng Nabi manggil ki Bilal adzan ki Bilal langsung Allahu akbar begitu ki Bilal azan jelema kabeh nu keur macul nu keur ngaput nu keur cicing di imah nu keur dahar kabeh stop masyaallah asyhadu an la ilaha illallah tilok aya di lagam-lagam baheula mah lempeng cara di Maroko lah lempeng aja nya mah teu nyawa nya tilok hudang subuh atuh lamun ditanya emang ye kula dongeng di Maroko adzan lempeng nya kieu we emang naon ya teu ngadenge ya Allah ya Rabbi sakitu mongpongan ka hotel mongpongan siang arti mongpongan teu ngadenge nya mah emang Mang Haji hudangna jam sabaraha ente mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan ya Allah aing diajakna
tengah dengi azan ketika aya angin teh tah aya angin tas dahar teh tah aya angin war mah nyaho emang aya angin gede campur hujan kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekena eueuh bae nu nyaho eueuh angin campur hujan teh nyaho azan teh nyaho ih tah si jelema tah terus sampaikan ka hayya 'alas shalah beres salat jelema kan geus daratang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus cek kanjing Nabi Bilal diuk sora maneh keur ieu kos kitu tante henteu cenah tua ari kenceng mah kencengan henteu kitu eta dipake naon kos teu make naon kenceng sorangan lain sora maneh sora Allah Bilal kieu bae sora Allah kumaha sih maksudna ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai marhalatayan cek Kangjeng Nabi kadenge sora maneh kok bisa gitu sih Tuhan ceki Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar cah ji pengen diazan Allahu akbar Allahu akbar Allah aya agama aya ngan eta sorana kitu Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu teu boga duit eta azan asyhadu an la ilaha illallah keur ngarep oge goblok teh azan saha tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanana masyaallah karim lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas Bilal masyaallah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae tetapi ikhlasna kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar hei soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas mege askar ceknya atuh ditutup ber tinggal ditungguan we dicirian ku urang aing can mayar di dia ya dan apakah eta urang Arab na haju ka masjid salat la sare jangan di jero tanyakeun di bage ka mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees kok nyahoun mukimin sarwana mukimin mah ngabarengan jeung nyana ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teu ngeunah merdu gitulah kayan kiai sarua bae ketika kiai ngaji lebat boh dina huan bae dimantekan martilnya na mawa asal ngaji bae ge ya Allah ya Rabbi bilagahan dak tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah lain kurang hebatna mungkin nyana doktor, mungkin profesor, mungkin julukanna buya, mungkin berbagai kemungkinan anak.
Tetapi kunaon henteu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas seperti eta cik Kangjeng Nabi bilang ditanya deui nyaon teu maneh bilang aya naon tuan nu ngadengekeun lain sakadar manusia saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh mantak digerakkeun manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan ge lap-lapan ti 60 km masih kena kieu ih Bilal ngeunaheun amat azan ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan eta kan kalimatun thayyibah kalimat syahadah teu menghargai nu mantap teu dihargaina nu macana teu menghargai deui mantap cek Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali eta bahasa Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan keserikatan negara akan dirusak kembali bahasa Rumi Pohara Jasa kok bisa gitu sebabnya sekedar di lisan tidak ada di kolbu akan dirusak kembali Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot tetapi ketika kurang dibaca bahasana ya Allah jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi nu mantak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara dah akan dirusak kembali jangan sekali-kali melantunkan menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani Jalaluddin Rumi kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun kolbuna lain ngaji dunia akos kifudaliman saudara-saudara jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu pada amplop kutub Rabbani wal Arifin Soma dan bakakak lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur ngadengekeun adzan Bilal marahnya na kanu gandeng moal aya ongko nu gandengna sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb urang azan eta kitu teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah serak basahnya asyhadu an la ilaha illallah ya lagi cilak-cilik tatangga ngadengekeun aing tante ya nya mah atuh tas adzan teh leuleud jandela aja unu ngadengekeun goblok cenah asyhadu anna Muhammadar ayo kulantara unu ngadengekeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salah cek tetangga pan kitu amat adzan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun gua eta adzan teh lain goblok manya aya jelema jeung jelema beda adzan tah mah kudu dibom mah kos kitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu samad koreng pentingna tas ngadengekeun uas Allahu akbar Allahu samad geus rante adzan ngaji nyanyi sarua ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi Masya Allah Karim jadikan ruhmu seperti Yakub engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf sebelum tidur setelah tidur ketika tidur
Yakub selalu menangisi Yusuf. Sekian tahun sampai buta matanya. Menurut penglihatan kita, Yakub buta mata menangisi Yusuf. Ketika Yusuf mengirimkan bajunya, hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf. Ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin, kepada Yakub, langsung baju dikewajahnya. Seketika itu pula mata yang buta menjadi waras, kolbu yang rindu menjadi, dan lain-lain sebagainya. Eta bahasa teh nitah ka urang, jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub, selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robani. Tadi dengek. Yakub, eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun ku urang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Wah, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ikutan dia bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh ku ari. Ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri dan sebagian-bagian, wah, loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema. Zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di darahnya ke sabaraha ribu tahun datang ke ratus tahun masih indah zikir asal sesuai dengan aturan anu diberikan ku manehanana. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geura gengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat selama encan beralih terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun diteruskeun datang ka ditu hu aja pengen gosok huwal atuh siapa teman newak manuk ama manuk naon karah puyuh ta eta huwal betul mah torekat mah newak manuk panjang dongengna ih atuh kos kitulah torikoh mah kudu aya guruan atuh sesuaikan bakal nyulusup ka jero hate. Urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kuncinya lesep saha nu ngasupkeunana moal bisa dijawab ku urang sorangan saha ge nu ditanya bal Allah. Ketika orang terbawa ku alunan zikir, Masya Allah, aya satu kenikmatan ngeunaheun perasaan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aju nangtung nya joget la ilaha illallah illallah la ilaha. Sia mah joget Bali meureun teh mah. Ya Karim, na illa tanfiru wallahu alam bisawab.